atuh urang teh butuh pamimpin. Butuh pamimpin, hiji pamimpin teh menang dua ribut, boro-boro mimpin negara ngandung bae. Boga pamajikan dua ribut atuh komo imam pamimpin dua hiji bae nu kuari ku urang rek dijenengkeun jang mimpin bangsa jeung negara di Indonesia hiji. Nu menangna pasti hiji lamun teu Presiden Jokowi adalah Presiden Prabowo. Hiji we nu menang kajen ku kumaha ge. Perjalananana kuari melibatkan para buya-buya, para kiai-kiai jang sebuah negara dilibatkanlah aya hari santri segala rupa. Kepedulian jang negara teh bagus ya baguslah, jangan anu peduli ya bagus, ngandelekeun engke kiai nu terlalu peduli bakal jadi momonon kiai. Pajara kiainya nyawanan geus zaman Golkar karar itu jaing manele kurang kumaha di Bandung kiai nu hebat asup ka Golkar wassalam. Garut geus teu kudu dibejakeun teh mah. Oh, nyaho bererea teh mah kahebatan, kapinteran jeung turunanana begitu nyana ngadukung Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Tangerang atuh emang aing lahir di Tangerang atuh nyaho jasa sieta begitu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah apa maning iki PDI lah mengkono. Tuh hati-hati urang mah bagianana ngaji. Ieu hese ngaji kula nu mantok ngomong kitu ge hese ngaji. Sia bener-bener kitu ngaji keur ieu. Ieu ngaji hese. Lain cara sakola ngaji mah lain jasa. Urang mimiti betahna di pondok, geus betah di pondok, getol ngajina, geus getol ngajina bisa, geus bisa teh deui, geus bisa. Pengamalanana ambalaya nu bisa ngaji teu ngamalkeun ilmuna, masyaallah karim. Dituntut kebersihan qalbu teh lain lalagaan ilmu Allah mah. Ilmu Allah malamun teu bersih be qalbuna haju bae karekes. Nya sia karekes? Bodoh sia. Karekes betah nu sok tangkal kayu teh eta, nu sok ngadaharan kayu. Eta ngaranna karekes. Naon ngaranna? Karekel mah eta mah ngaranna di kayu anu papan, ieu mah dinu hirup. Ai sia ku bodoh-bodoh teh. Gas, aing ngoranya hosia kolot teh heran ieu mah. Tuh, ai karekes teh ngaranna. Yes, gaji. Kukula dicaritakeun teh, ieu urang ngaraji haju geus bisa pake geus bersihan kolbuna. Adapun eta dukang dukung kudu naon sebabna lamun henteu didukung urang calon bupati engke atuh bupati anu bener, gubernur kudu nu bener, dukung nu bener, presiden nu bener, dukung ulah hayang pamerekna sakitu gitu duk naon ngadukung tak eta rusakna di dinya. Dukung nang ngadoakeun ya Allah ya Rabbi. Abdi teh ngadukung presiden Pulan demi kelanjutan bangsa jeung nagara. Dalamun eueuh pamimpin mah meureun ieu teh nguruskeun SPP teh saha. Tuh kan sanajan abdi teu boga taneuh tapi kan loba jelema nu boga taneuh SPP teh na ieu ganda-ganda. Antak abdi ngadukung ke presiden ieu mun bener menangkeun, mun teu bener singkung gledeg beres. Ambo apa cenah kitu apa? Teu keur sompral bae.
Aduh bener baik galedeng cilaka. Tang ada Allah jadi boga Allah tentremkeun bangsa, tentremkeun negara, salametkeun umat. Kitu ulah hayang pamerena, ketika hayang pamerena cilaka. Cilaka. Emang cenah kieu teh dibere ku bupati rahasia aing tah mah. Geus sok ngutik-ngutik. Atuh aing narima aing teh narima aing kumaha aing mah eta. Kan atuh cenah ka batur ngaulah-ulah manan kitu ge. Sing nyaho. Bere ku bupati. Dahar. Teu bisa berjamaah subuh. Kekeleyengan. Eta duit menang ti nagara masal dibaros. Sanajan bisa teh salat subuh teu kunut. Haye kekerlekan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, etalah jaga beuteung urang, kolbu urang. Abeh ieu urang bener-bener jadi warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya teh saha teh asal ulama nu mana jeung dari warasatul anbiya. Jalamun Kangjeng Nabi na ditanya, "Nu mana si eta teh nu dimuih?" No. Kangjeng Nabi bahasa Inggris, no. Sugan eta cenah nu di eta di partai. Wow. Eta mah geus lain no deui teh. No. Si eta mah lain non. Tu non masih nona teh mah. Nah. Ieu hese nak ngabersihan kolbu kudu aya guruna atuh ulah sambarangan kok ngaji sakitu hesena datang ka maca jeung nyurah teu panasaran hayang ngaberesan kolbu mandeg di dinya kunaon ngaji teh hese geus hese teh tapi diulik bisa saenggeus teh bisa datang ka dinya hungkul teu panasaran kumaha sih ieu ngabersihan kolbu. Nah ieu teh aing tersep bae ka pangagung, nah aing tersep bae kana dunia kompetisi dina dunia. Kok kieu ja Al-Qur'an jeung hadis mah henteu kieu, kok henteu panasaran neangan coba penjejuk jiwa endahan ditabengku. Gambar ditendun di leuweung di handapeun tangkal kai keri mah kunti anak sok kayak ditangkal kai ku ari kiai ngagantung bae ditangkal Ambon. Kula sok sedih sorangan ya kari ya kiai gagarantung di tatangkalan haju dimerekan ku tolol ting aing cek aing tolol kunaon neuleuh nyana. Tah seperti eta. Nah, lamun memang urang teh di negara Indonesia berkebangsaan Indonesia anu urang nyekel Bhinneka Tunggal Ika kemudian Pancasila baca kurang ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika orang membaca kemanusiaan yang adil dan beradab maknana Masya Allah kunaon urang teh make peduli tentang negara manusia sebab orang manusia peduli terhadap bangsa jeung negara. Kunaon urang atuh kuari teh make jeung hayang jadi pendukungna urangna manusia. Kulantaran manusia atau urang teh hayang ngadukung ka manusia, beusi nu didukung lain manusia. Tuh kan eta bahasa filsafat pohara. Nah, beusi nu didukung ku urang teh lain manusia. Nah, aya kitu nu didukung ku urang lain manusia. Aya. Saha nu henteu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cirina jelema nu berkemanusiaan yang adil dan beradab jada siap
untuk mencalonkan diri. Cuman urusan anak lain menang jeung eleh. Urusan anak urusan keadilan, kemanusiaan dan beradab. Urusan menang dan kalah lain kemanusiaan tamangarana, kehewanan. Lamun kurang dibaca Pancasila nu mantek cek kula ge. Emang Pancasila naon gitu? Menang tina butir-butir Al-Qur'anul Karim. Baca. Ketika orang membaca tarolah ketuhanan yang Maha Esa mangga sama jelas. Kuari kemanusiaan yang adil dan beradab. Mun ku urang disurahkeun kemanusiaan yang adil dan beradab. Deuleu polisi adil beradab tah henteu. Deuleu TNI adil dan beradab tah henteu. Deuleu PNS beradab adil dan beradab tah henteu. Lamun henteu berarti nyana lain manusia. Atuh tinggal sakitu bae ja eta Pancasila na ge nu urang kabehan. Wah. Teu. Nah, lamun urang calon kemudian hayang menang embung eleh, ieu teu boga kemanusiaan yang adil dan beradab. Calonkeun diri urang lurah, calonkeun camat, calonkeun bupati, menang dan kalah urusan Allah. Saya hanya peduli untuk memperlihatkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mantep. Sebab saya manusia tinggal di Indonesia, ada butir-butir kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya akan memperlihatkan diri saya sebagai manusia, peduli saya. Dan saya akan memperlihatkan keadilan karena saya adalah bangsa Indonesia yang terdidik. Dan saya akan memperlihatkan keadilan dan beradab. Adil beradab di mana itu masantren? Hayang adil jeung beradab teh kudu masantren. Lawong kiai nage ora adil dan beradab. Lakonon ora. Enggi. Ninggria iku masih adil dan beradab. Begitu ke istana pulang adil dan beradab. Ditinggal di sana. Di istana pulang udah tidak adil lagi dan tidak beradab lagi. Eta mah baheula. Tuh kuari mah leuwih parah. Ieu urang teh maca Pancasila. NKRI teh diaraku ku urang kabehan. Bahkan ayeuna mah seakan-akan NKRI teh satu kelompok, di luarnya nama lain NKRI. Salah. Hayu urang babarengan NKRI.